Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Mang. Ain ami asa ulin teh ka sawah wae. Sia. Lamun aing lamun apa mah mau ka sawah kieu. Jeung maneh tong bata tanya aing keur nafsu yeuh. Ain meni tara balik ulin teh ka sawah we terus. Urusanna naon jeung maneh? Atuh dah leuheung mun bener jalanna. Apa nege bener ti di temok jalan mah tingali susukan wahangan aya di temok. Kadon we baju alus. Ulin ka sawah. Baju man teu ukuran dek baju alus dek ulin ka sawah dek ulin ka mall. Memang aing baju alus tah Sultan Dos Style tah. Sultan Dos Style baju mah alus. Meulina yang apa meulina? Mana kitu? Tah linkna di handap, linkna Shopee, linkna TikTok aya di handap. Aya kitu. Yang mana ya buru-buru check out. Ayeuna keur naon teh keur promo gede-gedean. Dek lebaran jaba bajuna halus. Mana tong mata tanya ya aing keur nafsu ya. Tong urusan rumah tangga batur ya. Lain nafsu kunaon atuh nya panas kieu. Daerah dieu ngomong aya nu ngaranna Republik Entok. Aing penasaran ka jelema anu boga Republik Entok. Di mana-mana ge aya Republik India, Republik Arab, Republik naon teh Indonesia. Iya Republik Entok geus ya, bayangkeun. Dodo gitu. Dodo ku aing. Hayo. Apa imahna? Nanyakeun hayu. Ayo atuh. Kade salah deui. Tah tuh bieu entok nama aya. Aya. Aya entok nama tah. Ngan ieu anu boga republik saha ieu? Aing penasaran kieu carana mah. Aing geus disiapkeun tenaga ya kabeh ieu. Sok sanajan aing jauh ieu teh soreang tapi aing wani sorangan ge ieu. Asli. Di mana urang teh teh? Cileunyi. Alah. Naonan lah. Mana? Iya anak buah ayah. Tinggal anak buah nama ayah anjir. Goblok euy. Urang lumpang jadi tu aya 4 kilo na euy. Hah? Tadi urang jadi tu aya lumpang 4 kilo na aya. Aya. Goblok euy. Ah euy. Ada linglung deui capek bawa linglung wae teh. Hah? Capek di wali teh. Tong labang ngutruk maneh mah penting mah ngilu we ka aing sia teh. Iya pasti sok buka. Ieu mah euy tinggal mau di mah aya di dieu tah. Nya. Tapi loba di dieu. Heeh ngan ieu anu boga republik teh saha ieu aing penasaran jelema pantaran kumaha ieu. Kira-kira ieu ukuran jelema ieu gede atau leutik? Wah, jiga nama gede, soalnya merina ge gede. Anjir, jelema disorokeun jeung meri sia teh kehead goblok. Hayu ah. Aing penasaran ya. Penasaran ya. Oh, tinggali di dia mah subur kene euy, tinggali meskipun ieu di kota ieu. Cileunyi urang teh nya. Ya. Tapi saya subur kene ieu. Ngan bau-bauna ieu geus karasa ieu bau-bau si anu boga Republik Entok ka dieu. Ngan tadi cek si ibu-ibu tadi cek si emak-emak tadi apa nanyakeun. Belah ditu cenah mah lamun aya patokanna teh tiang listrik 3 tah ieu tah. Tiang listrik 3 tah. Tah aya tah aya. Nu 3 ieu, heuh. Lah euy nyebrang euy. Mola euy. Yo. Patokanna nu aya tiang listrik 3 jeung balong rok mas ya. Ya bener tuh. Saya tuh kudu muji-muji pan aing teh sia teh jeung aing sia teh. Sorry. Tuh kudu muji-muji nu boga balong ieu. Aing teu kuat nafsu ieu ka anu boga Republik Entok wadol teh. Naon? Aing teh juga anu make kacamata. Lah paling ke pembantu itu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ayo jelema teh teh.
Weh. Halo, silakan masuk. Ayo dong. Lah, tunggu silakan masuk lah. Nggak boleh begitu. Kamu kan sebagai tamu. Kalau tamu itu kan harus tertib dong. Ayo silakan. Mangga. Apaan biar tertib ya? Assalamualaikum. Makanya dijawab Waalaikumsalam. Menjawabnya. Kala iya saya. Nah, ini si abang yang pimpinan Republik Entok itu. Lah, Nah, aku kepala negaranya. Oke? Ya, silakan masuk. Ayo duduk. iya. Ini di sini ada. Di sini ada meja meeting. Oh iya meja meeting ya? Meja meeting dong. Kalau kita ada permasalahan, kita bisa ngobrol, duduk dulu yang tenang ya. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Tentu dibantu mah. Kieu dewek teh ti ditu teh geus neneangan tah. Majarkeun teh di daerah dieu teh aya nu ngaranna Republik Entog. Oh, namanya dewek ini. Lain, ieu mah lain dewek. Siapa sih? Dewek itu dewek teh urang, cik urang Sunda mah. Oh, iya. Kenapa ada yang bisa saya bantu? Republik Entok memang aku pimpinannya. Maksudnya pimpinan kumaha di mana-mana ge make entok banyak. Nya entok ge pimpinan. Kata siapa? Republik mah aya ge Republik Jepang, Republik Indonesia, Republik non teh Malaysia. Tah eta kade kudu aya. Ya bagus dong, pengetahuan sudah sampai ke situ. Nah beginilah, sebetulnya si abang itu kan punya cita-cita nih, angan-angan. Karena kita hidup di republiknya manusia itu sudah mulai gerah. Harudang bayang yang repot gitu. Kala ya. Aisyah abang ya aslinya mana ya? Kalau aku di Sumatera. Sumatera. Apa naga bonar? Apa? Naga bonar itu pun lancet kita. Oh, itu. Abdi naga kisi. Naga kisi. Apa ya orang kisi? Apa? Ah. Mesir cai. Itu abdi mah naga kisi. Naga kisi. Naga bonar. Naga, heeh. Ya. Ini mah naga kisi. Kisi abdi mah. Oh, palingan Kisi bonar, bahasa kecil. beda. Jadi beginilah, karena si abang itu sudah mulai bosan dan capek menyaksikan kehidupan manusia. Sebetulnya di Republik si abang teh sudah mulai repot ini. Repot kumaha maksudnya itu? Kita nggak usah lihat ke atas ya. Kalau Ya, ke atas, para pimpinan ke atas udah biarin aja deh. Nanti dia punya kehoyong, dia kan terlalu banyak orang yang pintar. Nah kita turun ke bawah. Nah, karena motong di mana-mana oke mah mungkin ningali kaluhur labuh ningali kaluhur mah nya kahana apa tuh ningali mah tuh. Bukan ke atas kaluhur langit atuh. Kita kan ini ada di sana di Republik Indonesia tuh. Nggak usah lihat yang itu. Lihat ke bawah aja deh. Oke. Ya, kalau lihat ke bawah itu rakyat kita sudah mulai sesak napas. Oh ngap gitu maksudnya? Betul, sudah mulai sesak napas. Sudah mulai repot. Sudah mulai kolab. Alah. Karena ada apa coba? Ku alatan naon tah? Nah, karena di situ sudah banyak bank-bank yang ilegal. Bank-bank ilegal. Bank-bank yang ilegal, bank-bank yang tidak ada aturan. Ada bank emok. Bank emok. Terus ada pinjol. Ada bank keliling. Apa bank keliling? Apa? Itu bank itu liar menurang mah ongko bank tapi nguriling teureun-eureunnya. Cek itu maksudnya lain hartina bank kurilingan lain. Nagih apaan ngurilingan? Nah itu karena banyak tagihan. Nah itu karena banyak tagihan nguriling repot. Jadi rakyatnya sudah mulai tersekik. Kepencet. Sengsara. Makanya si abang mendirikan Republik Entok. Naon urusan anak jeung Bang Emok jeung Bang Keliling eta Republik Entok. Republik Entok itu akur jeung dulur. Ya, walaupun bermacam-macam suku bangsa nih. Ada suku Soang, ada suku Entok, ada suku Meri, ada suku Tongki, ada suku Hayam. Hayam juga bermacam-macam sukunya itu. Ada Hayam Kate, ada Hayam Pelung, ada Hayam Jago. Di mana-mana oge hayam mah ceker lain suku. Suku bangsa Hayam. Ceker. Enggak. Wah jadi tuna. Kalau ceker mah itu mah kalau di sebelah ceker. Lamun iya suku bangsa Hayam. Hayam Pelung suku bangsana lain. Nah, itu akur. Nggak ada cerita Hayam abdi nganjuk ke pinjol. Nggak ada cerita Entok abdi nganjuk ke pinjol. Nah, ya.
Aya teu pasea di negara abdi ya gara-gara pinjaman aya teu nu sangsara cara renang we meri laliar. Liar. Entok laliar, ayam laliar. Lauk laliar. Lauk laliar. Makanya harus diciptakan seperti itu. Boy, nggak boleh boy. Oh, saya tak. Itu si boy. Saja nih bosnya. Bukan, itu ajudan saya. Anjing-anjing itu penjaga. Oh iya, ajudan aja. Gelo. Kita punya anjing 3, boy 1, boy 2, boy 3. Nah, teu boy-boyan gitu. Nggak bisa. Ini boy 1, boy 1, boy 2, boy 3 karena anjingnya ada 3. Kalau ada Pleki, ada Bopi itu akan lain. Ya ini yang atuh. Makanya kalau satu kali panggil boy, tinggal nanya. Boy 1 datang. Boy 2 datang. Boy 3 datang. Gitu dong. Oh. Gitu. Jadi gampang sih sebetulnya. Makanya si Abang sudah mulai mendapatkan ketenangan. Nya ai keur naon teh? Nu tadi panas mentereng di ditu neneangan Republik Entok enang geus panggih jeung ketuana itu kedua berarti ya kade. Kepala negara Entok. Kepala negara Entok. Iya dong. Bukan KW-KW kade ya? Bukan, aku nggak KW-KW. Naon jaminanna ya kira-kira? Sudah jelas jaminannya ini masyarakat kita tertib. Tertib kumaha ieu mah geuning eueuh. Aya nu pasea teu aya. Tenang. Tenang, kan? bener tenang. Makanya Turaes di Sarada. Aya tah Turaes. Makanya teu ngagabung, teu ngaganggu. Bener. Gitu euy. Makanya. Jadi urang lamun gaduh kahoyong boleh lah. Gaduh kahoyong. Gaduh ai kahoyong mah tuh. Hayang kahoyong mah. Hoyong kumaha hoyong tenang. Hoyong tenang di dieu mah. Nah, kalau sudah hoyong tenang, sudah ingin nyaman, ingin makmur. Eta pisan. Makmur ingin. Nah, ingin atuh. Halus dicari duit yang goib. Nah, itu maksudnya kudu muja naon? Gak bisa dong. Kalau si Abang itu uangnya goib. Kita nggak tahu tumpukan uang ada di mana. Tapi ketika kita perlu ada. Cuman syaratnya cuma satu. Naon syaratnya? Gampang syaratnya mah kalau pengen makmur, pengen tenang ya. Naon tah syaratnya? Nah gitu dong. Harus ada semangat dong. Ya. Semangat ieu mah. Syaratnya cuma satu. Naon tah? Harus punya akun. Akun naon? Rupa-rupa aya akun TikTok, aya akun YouTube. Nah, eta akun. Punya akun cukup uang goib datang. Betul? Ya heueuh hai kitu mah tuh. Jelema naon kitu patut maksudna. Si Abang mah kitu sakitu cukup. Solusi untuk hidup. Lain solusi jauh-jauh ka dieu. Minta solusi ngaduan. Akun nu kitu mah geus udah bejakeun atuh. Sosmed sekarang musimnya sekarang. Musim sosial media. Nah, makanya harus punya akun syaratnya. Gitu aja. Oke? Bilang tong dibeja-beja. Tong dibeja-beja kumaha sih kayak ngomong atuh. Tong dibeja. Jelema naon kitu patut aing balik ah. Ya, teuing lieur dah. Aduh. Jelema naon kitu patut. Hei. Aduh, halah. Jangan, aduh, berbuatlah walaupun salah daripada tidak sama sekali. Hei. Aduh.